Ngadu kaleci mangrupikeun saha hiji pangulinan barudak di zaman baheula. Mung di zaman kiwari, kaulinan ngadu kaleci tos rada jarang katinggal, terutami di kalangan barudak. Tapi masih keneh aya barudak anu sok ulin ngadu kaleci. Yuk urang tanyaan barudak zaman ayeuna tentang ngadu kaleci. Sampai pedagang panganan kokotakan sareng bubul dan sareng pal-palan di efek sepan panjang kau di leka dapur jangsan blep